manawi nu sabilulungan teh pan sareundeuk saigel sabobot sapihane kacai sing bersih mandi kadara sing jadi peradaban jadi kebudayaan Bandung teh pan puseur daya pajajaran betos ngamparkeun kabudayaan di tanah Sunda jadi contoh sadaya masyarakat di Jawa Barat apan kamakmuran urang teh ayana di Bandung urang bisa nyawa di Cirebon bisa nyawa di Indramayu bisa nyawa di Subang di Karawang di Bekasi pancayina teh di dieu di Gunung Windu jeung Gunung Wayang ti Citarum janten urang Bandung teh tos masihan kasejahteraan pikeun rakyat Jawa Barat terutama nu jaraga gunung urang doakeun sing sarehat sing langkung makmur sing tiasa ngajagan sirah cai Citarum Kade Citarum teh kudu dijagaan urang teh lamun urang Sunda leungit Citarum bakal leungit martabat hirupna leungit cai jeung nginumna leungit laukna leungit parena leungit pabrikna bakal jadi kehancuran di mana-mana di tanah Sunda ulah lalawora sia teh ka Bandung teh sing ngarti para pamimpin Bandung kudu diperhatikeun urang Bandung tangke mah mun maneh jadi menteri kade ulah poho Arisianan popolotot itu kan tukang kenang hari-hari ya ai sarung tadi pakai paranti salat paranti ngarona lain dibalang-balangkeun mun alus dapat dibalangkeun ku sirah abdi hesek gitu mun alus bau teh tapi pan nyeri hati pan abdi geus kikituan tong-tong ku sadaya namanya keplos deui siga nu mah salah tukang kenang salah maneh nah salah abdi nitina teu wanci ninggangna teu sampurna teu luyu jeung nada jeung iramana ari irama teh nada hari nada teh gaduh dat jeung iroda hari dah jeung iroda teh nu gaduh kodo jeung kodar kunaon urang Islam teu maju kunaon urang Sunda teu maju lengkahna teu luyu jeung kudrat iradatna Gusti mohon micen runtah ke kasusukan atuh ya lah aing mah mah tukang kenang ieu mah sumpah dan tukang kenang apa sih kanu maru jeung abdi mah jadi kenangan hanya di hati atuh nya teu bisa ngigelanana pan urang teh kudu minum ka waktu mibaca ka zaman kudu bisa ngigelan zaman lain zaman ngigelan urang mohon tenang ya ayeuna teh ulah sok ngaguna sika ka batur ajaranna can kapanggih tapi ngagoreng baturna geus jadi dosa eta teh meunang urusan bener jeung salama urusan Gusti lan urusan manusia urang mah dharma ngalakonan wae ulah sok ngarasa ngaku boga bener mohon boga bener mah yang bener Gusti nu masuk sumohon hayang naon atuh sia teh aya jaipongan apa tungtung papat indung oh ngantung didinya aya boga kahayang teh kudu boga kasopanan hayang papak tungtung tulak bantingkeun belekuk naon kurang kene tambahan 50.000-eun coba 50.000 oh kurang kene 250.000-eun sok coba kurang kene 1 jutaan sok
tah kitu ai perkara nu sok kaleuwih teh dahar teh karasa ngeunah lamun teu tepi ka seubeuh mohon belaku oge geuning nyeri tuh hari perhiji perkara teh kudu luju jeung ukuranana hari datangna agama teh pan jelema meh lempang aya dinu ditincakanana dahar aya ukuranana kakayaan aya ukuranana naon ge kudu make ukuran sing jalma nu ngalanggar ukuran eta teh jalma ngalanggar takeran nu ngalanggar ningali Bupati Bandung yang ningalikeun. Oh, tapi jangan isin pasar. Ari sia kunaon cek hayang naon. Ditinggalikeun. Nggak ditinggalikeun ku aing ku sararea sirek naon di wae. Bukan nang, pamenya kudu kieu. Dengekeun sia teh. Baheula hayang dituturkeun A ku aing tuturkeun A. B ku B ayeuna geus sagala dituturkeun kunaon sia nyusahkeun keneh aing sia teh. Oh, atuh Pak, bukan nang geus eta. Baheula sia trek ngabelaan rakyat berpihak pada wong cilik hari ayeuna sia aing diantap ku sararea sia teh. Sagala dituturkeun iraha rek nuturkeun ka hayang aing sia teh urang Sunda ayeuna lain mau tuturkeun asa geus diperonggit bukan naon Pak bukan naon rupa pisan mohon bukan naon hayang teh hayang butuh beas teh helikopter sia nu berubah bukan tanggal teh saya tigrek di babat segeun di urang Sunda mah mohon jualan teh kagok kumaha ayeuna kalau tuturkeun ku kenang pasan sih tuturkeun ku kenang sok atuh nangtung sia dihareup kenang tuturkeun kenang nyampurkeun di polau kenang tuturkeun Astagfirullahaladzim, ngimpi naon penting ya Allah. Tak kebiasaan orang Sunda teh eta. Kalau baka susah balik kaloh. Buka susah teh dijieun ku sorangan terus ka Allah. Kunaon ieu teh abdi teh Allah? Ceuk Allah teh sia eta kunaon tadi? Ai palebas senang ho ka Allah. Mohon cing makrifat. Apaan sia teh cicing teh imah teh di Pager Ageng, ai Pager Ageng teh deket Suryalaya. Moanya muridna Abah Anom. Mohon. Aya di Abah Anom naonan wae maneh. Ah ngubah piring we abdi. Saya abdi teh pangan sare situ turun cicing ya teh liwatan wae. Ayo dicarekan teh, dicarekan batu geus dia. Kabehan atuh Pak. Ulah sok murang maring laku lampah diri sorangan ulah sok nudingkeun ka batu terus. Mohon. Kebiasaan urang usuna teh pan sok silih salahkeun. Urang silih benerkeun ayeuna mah. Saudara mangga atuh Pak. Pangai di tabuhan busadayana Pak. Oh, tabuhan. Tabuhan teh kitu. Nangtung di ya, kitu tadi. Sok atuh budak pagi teh kitu. Arawiya ka sadayana. Ieu saderek aep bancet anu kawit ti Pager Ageng Suryalaya. Ayo Maklaran nggak cicing sete marane boleh udah sana jam cocorowokan ge ku Pak Bupati na mau tambahan amplop kasih mah dia mah lain kategori miskin honor lagi unggah penting teh aing parawiya kasadayana urang tuturkeun ieu dulur urang hayang Maklaran dina Paklaran dinu Calagu Kembang Bolet tapi hoyong diiring ku gamelan kompak sadayana gamelanana sapi lulungan sakaprak saigel
Pak, tadi sahur bapak tadi cina gamelan teh sabilulungan, pada mana sabilulungan anak? Lain saya kompak bareng. Terawu senahanya. Nah, kayak nuki. Jadi kita urang Sunda teh lamun hiji perkara disebut kompak teh teu kudu kompak kabeh bareng. Mohon. Aya nu nakol kenang, aya nu bonang, aya nu saron, aya nu jadi politisi, aya nu jadi kiai, aya nu jadi seniman, aya nu jadi budayawan, aya nu jadi guru, aya nu jadi pegawai negeri, aya nu nang boleh dipilih itu ya. Kalian isu. Hei, naon maksudna gogorowok? Naon sing ngeureunkeun gamelan aing pamimpin aing dalang geus teh. Naon maksudna sing ngeureunkeun gamelan? Sia dalangna. Bising. Kita Pak. Sopan kepada dangma, bisik diusir ti Bandung saya nyawa. Aing. Tong ngaganggu sia. Naon maksudna ngeureunkeun gamelan? Aing siapa yang gamelan anak kaula. Kumaula penting ieu kan gamelan. Kumaula ka masyarakat ku hiburan, ku bonang, ku saron, ku gamang, ku goong, ku perkusi, ku kabeh ku suling ku biola. Aing ngaula ku seni siapa penting ieu. Ngaula. Aduh, eta nu ngaganggu ngaula. Aduh. Naon maksudna ngaganggu? Dabungaheun rakyatna kitu tadi eak-eakan. Sopan sia. Carasana anu disepitan ayeuna teh. Disepitan teh artina disempitkeun hawa nafsu na meh luyu jeung kaidah aturan agama. Kayak disepitan buntu, siapa yang buntu disepitan siapa? Sia naon? Iya perdamaian istri suha teh kasaran. Tah, kumisna ku aing meunang. Sebaiknya sama anjir. Padahal cicing sia. Cicing dong ngomong wae. Muni rebel aing kan ngomong ke si Dedi. Aya naon kaula nun? Gogorowokan tu morojok tanpa harapan di dia ngadang-ngadamel. Raja Wisuna dia panggung. Naon salah kaula? Kieu Dedi. Oh, aya kalepatan kuring. Hah? Ya, lamun kuring ngerasa salah beureunya. Nyangakeun sama pangabaktos bilih kirang tata titi duduga prayoga kapangarsa. Patong gitu teh. Cicing sia teh. Punten. Paradang nasi goreng. Nasi Paradang Muhammad Nasir. Aing teh perlu dikitu-kitu. Aing ajar naon sia Paradang nasi goreng. Nu jelas mah Paradang teh kapungkur seueur teuing nuang nasi goreng. Heeh. Duit ka dirawat Jakarta. Aing teh nyaho eta. Manawi aya kalapatan naon sim kuring bilih kirang tata titi duduga ka pangarsa kula. Aduh, Kieu Dedi Mulyadi SH. Sasi dari apa? SH naon? Cing. Aing geus sakola sia teh. Keur nganggo gelar-gelar sagala lah Dedi Abaina Mulyadi. lain gelar aing mah. Naon kitu? SH teh seuseut hirup. Oh, ieu teh nuju tumpang kaki. Ya. Ieu mah ukur ngadugikeun we unjuk uninga tumpang kaki teh nu sampeanana sae kaula mun salira mah geuningan jempolna ge siga hideung kitu siga hileudeuh. Eta dampak kulanas. Muni duh eta bitis Gusti teh. Aduh mun siga halu kitu. Gunung halu teh. Ini adalah salah satu cara mengalihkan pembicaraan. Waduh,
emang politik nasional terusum ieu dipindahkeun ka dieu, usum ka dieu dipindahkeun ka dieu, medsos dipindah-pindah, berita dipindah-pindah. Eueuh ieu mah sagemlengna. Sagemlengna. Sumuhun. Tapi nu diomongkeun Kek kunaon eta siga nu ngagurayot burut kan itu. Tapi noong tadi dicai burut pas sumpah. sumputkeun. Udah sopan. Teu deui. Naon sia? Tong borening sia aing ge bau ku sorangan. Cicing. So. Aing keur ngamakan warna Dedi Mulyadi. Naon maksudna ngomong? Ya Dedi. Anu ngaranna kuring baheula neneangan nu ngaranna Dedi Mulyadi. Kunaon lunta ti Bandung ninggalkeun masalahnya di dieu. Lain ninggalkeun Naon masalah. maksudna ayeuna teh boga KTP di dieu pindah ka Majalengka, teu mayar pajak di dieu kumaha? Lain. Kuring ninggalkeun masalah henteu, ngan ninggalkeun anak pamajikan. Terus kumaha los ka mana? Los kaditu ka dieu Urlingan Jawa Barat nu dituju nyaeta Purwakarta. Di Bandung jalanan geus 87% anggeus. Heueuh nya. Tinggal 13 deui. Heueuh nya. Jadi lamun pada dan 2 periode teh geus boga pagawean. Ya heueuh. Tinggal ku Kurlingan. Gitu. Tapi ayeuna disarwakeun jeung Bandung cenah Purwakarta teh aya kamajuan. Jalan Ban leucih. guguruna di Bandung eta teh. Heeh, eta ge nya eta teh. Nya teuing teh nyaho. Heeh, pada tingali ka ditu, nanyakeun ka Nini. Nini. Heeh, jalan teh geus leucih. Kumaha Nini ngajawabna? Terus kumaha cenah? Kumaha Nini cenah saurna Nini teh digaji per bulan cenah dibere duit ku bupati. Pegawai negeri kabeh. Pegawai negeri oge digaji. Anu oh saya siapa pegawai negeri digaji. Pegawai negeri ngagaji Nini. Heeh. Terus Hansip cenah jeung naon ngaran jeung RT digaji oge per bulan 500.000 malah kewa jadi 1 juta. Tuluy naon ngaran teh lurah Tina 2,5 juta jadi 5 juta per bulan. terus naon masalah? Tuluy aya nu eta nu gering dibawa di rumah sakit. Di rumah sakit di mana? Ka rumah sakit make ambulan eta gratis. Aya nu ngadat balelol. Cenah. Eta teh gratis kabeh diobatanana Kunaon masalah? Kenapa diajarna di Bandung eta di Padada? Sakola gratis. Naon masalahna? Nyai mah amak we. Naon sih? Jadi amak kewajiban aing sih pada Kawan. So, Amak ieu mah kewajiban pamimpin teh nyampurnakeun naon jadi tugas hirupna. Disebutna ge panseba, pendopo teh ceuk urang Sunda teh paseban. Kalian sia? Oh, sia. baru kana tuan euy. Sing anggeus ngaji teh Sing geus dengekeun. Pendopo teh tinu kabudayaan Jawa, Mataram, urang Sunda malain pendopo tapi balai paseban. Ai bali paseban teh balai pasebaan. Ai pamimpin teh geus nyebakeun dirina ti luhur sausa pramut dihandap ka batabar karahayatna sia teh. Kawajibanana sanajan pamimpin umroh tinggal tiap tahun di Mekah sabulan, lamun aya rakyatna gering teu kaubaran moal ditarima si hajina. Siapa tuh? Naon sia? Naon sia? Apana nu geus 2? Hah? 2 periode. Naon urusan anak aing sia sesentak? Nah, 2 periode. Duku sia kan hulu aing tadi. Sia. Ya aing mah amak we. Cing teh. Eta hadiah sama kaing. Nyaho sia rek balik ka Bandung sia geus moal dibere KTP moal sia teh. Moal sia. Nyaho urang teh. Urang mah geus boga. Oh, naon sia teh? Betul, teh boga kawan itu. Tong kitu. Betul aing ya tadi uing mah wani. Naon maksudna sia ngulung kain? Tadi ya sia si wani urang Sunda, si wani sia teh. Orang nanya deh nya, awas. Kalau kanyang tak satu. Urang Sunda bawa wani. Cicing. Iya, anjir cicing lah cicing. Pengen sia teh. Sia nita-nita ka aing mimpin tanah Sunda. Apa? Aing moal waka daek pimpin tanah Sunda lamun rakyatna kalakuanna siga sia. Sia.
Ya, dengekeun. Aing mah cinta tanah Sunda teh kudu ngajaga jeung kahormatan urang Sunda. Aing urang Sunda teh nyaeta rahayatna teh aing nu kudu dipunjung dipuja di dama-dama. Disebutna Nyi Pohaci. Aing Pohaci teh awewe. Dengekeun sia. Aing kelahiran Sunda. Aing ngeblet dulur di Jabon. Bukan. Ka aing datang leweh. Mawa budak. Dikawin usia 3 bulan terus ditinggalkeun. Dengekeun. Leweh dulur aing sia teh. Usia ukur 3 bulan. Tinggalkeun budak. Aing los mangkat ka Bogor. Eta ngajar ka Bogor. Di Bogor sia, di Kalapanunggal sia. Aya datang deui budak awewe ngenungkeun budak kelas 1 SD. Ku aing ditanya anak saha? Urut pemajikan sia. Dua. Aing mangkat sia kali itu. Kamana ka Sukabumi. Kawayan di Nagrak sia. Dalam Umar sia. Aing ningali mobil sia aya budak awewe di wae. Mawa budak. Anak sia. Tabariji, silu sia. Aing makat ke Cimahi sia. Di Cimahi sia aing yang sandiwara judulnya Citra Resmi. Aya budak leutik irungna beungeutna siga sia. Anak sia we opat sia. Dengekeun sia. Cicing sia di dieu. Di Cianjur daerah Cidaun. Aing manggung di dinya. Datang di wae indungna mawa budak siga sia di wae 5 sia. Aing manggung sia di ditu tuh. Ya. Di mana? Di Sumedang sia, di Jatinunggal sia teh. Aya jelema nu mawa orok. Umurna 40 poe karek salametan, anak sia diwe di Majalengka. Ai sia mikir, ngaku ngabelaan Sunda, ai awewe ditinggalkeun, diceraikeun, teu diurus ku sia. Ai sia ieu nu jadi masalah hiji rata-rata awewe urut sia urudaikeun deui. Area mun urut mane mah Garut sia camat ka aing bebeja. Sia pernah ngawinin ini. Kalau sama urut. Mulai naon? Di Cibatu sia camat ka aing ngomong di Desa Kertasari. Sia ngawinin ini ukur sapeuting. Ini ka aing ngomong, aya cirina cenah Pak, buntuna coplok tilu. Cek aing teh kurang puna coplok tilu sabab manehna nyedot susu ini nuhus kana luarsa. Heureui atuh eta mah. Heureui. Kade loba kalakuan. Meungpeung boga panggungan, manfaatkeun ulah dipake awuntah wae. Ngerakeun. Monya seniman teh elodan ngan hamur kanyut geus ya elodan. Iya Pak. Negereun. Siap. Mau nyanung deui, mau kawin cerai deui. Geus, terakhir urang Majalengka sia. Mun heureuy deui kata urang Tasik cabok wae. Aing cabok. Heureunan. Asik naon kan asik eta aya. Asik. Dia aja pola sia. Gimana siapa dah dituan siapa dah tuan. Padahal senal. Allah ngomong. Padahal senal di mana sih? Man sebenarnya. Usahana perak lagi nyaho. Heureunan kalakuan. Ngerakeun monya urang Sunda kitu kalakuan. Ya. Beungeut siga jin iprit. Gawe kawin moal. Tuh tingali contoh Pak Bupati. Wah, si Dadang. Iya. Sah, sing bener ngomongna. Sing bener. Ya Pak. Arek keureun. Siap. Mun hayang bareng jeung aing keureunnan kalakuan eta. Siap. Sia mengaduk sia ya aing na iraha tuh. Nah, mata ke ulah ut abid. Sia mah. Ih, ampun lain kadinya maksudna teh. Keureunnan ngerakeun sia teh kawin wae. Ayeuna mah geus we. Ngibing.
Aku